Ngawitan deui Oma. Wilujeng tepan Soloyong sadaya Aturkeun wilujeng tepang ka sadayana kula. Amoy pelan giri haraja tilu putra kolenya bade ngaturkeun kembang gaduh aya Bapak Gagan Rohaidi Salajeng wah Ibu Tini kula nada bidi tobat maha suci aturan pangresa Bapak Gagan kali Ibu Nengetini anu bageun nyane sewasi wisi liwangi lahir sirih wangi sama Opik Sunar silihan nada jembar salajeng nani ngamu nada jembar aturan hampuran Iwah Ibu Ayah nu dipayun sadayana urang aturkeun ka Abah Dalang Opik Sunata ti Gusti Ayah Abah Dalang Opik ti Gusti Ayah Abah Yanto Kalang Kamuni kula salajeng nani ngami sareng kaparakan nyanggakeun ieu pangmakti Wilujeng ning niar Nur Aulia kali Kang Jabar Rafi nyanggakeun mang Bapak Gagan Rohaidi Ampun le Ayah Bapak Haji Ayah Bapak Gagan Rohaidi warisan aturan Urang sanggakeun Bapak Ibu Neng Tini nyanggakeun ieu pangbakti nadaka sari katampi para sesepuh sadayana pangabakti ti sawesiwi Aditya Gumilang Ibas Juna ti
haturkeun kembang gedung para pinesepuh sadayana Abah Erwinanda puji syukur kayang agung muji syukur muji syukur kayang agung dada widin dada widin maha suci pangarasa bapak gagan rohaya di kali ibu nengatini ya papa gagan suwasiwi siliwangi suwasiwi Mas Haji boleh dada jembang hampurana Abah Erwinanda sebuah abdi di Gusti di Gusti Deda Rahmat Papa Sukadima Ibu Amni Purbalingga Deda Rahmat Sapatna panganten sekali Deda di api hati jaring Deda sari Sereng kapara karuku nyangakeun ya pangapati nulalingih sadayana walang bade kiri ke kembang gadung nukang atur dunungan anu aturan Bapak Usin Sukamaju ayeuna urang kembang gedung dunung nyangakeun ieu pangbakti di suwasiwing aya mamahni nu lalingih sadayana pangabakti ti suwasiwi mugi kang sari katampi